Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggiri jeung urang dina channel urang. Oke, dina video ayeuna urang rek nyarita ngeunaan Google AdSense ya, alias gaji di YouTube. Ayeuna tanggal 22 Desember 2018 aya email di YouTube. Eusina teh nyaeta periksa pembayaran terbaru Anda cenah. Nah, anu artina jadi gaji di YouTube geus bisa dicairkeun. Alhamdulillahirobbilalamin. Tah ayeuna urang kacida bungahna soalna ieu teh gaji anu kahiji, gaji anu memimiti nya, gaji anu munggaran. Jadi urang sebagai lain YouTuber sih sebenarnya mah naonnya iseng-iseng we nyieun video di YouTube, ternyata alhamdulillah aya hasilna gitu. Anu matak ngajadikeun rada bungah oge ieu sebenarnya perjalanan teh rada panjang. Urang nyieun YouTube geus lila sebenarnya nya di tahun 2008. Di dina YouTube aya keteranganana join 12 Oktober 2018 eta geus sabaraha tahun, geus hampir 8 tahun leuwih nya, 8 tahun nyeun YouTube. Nah karek meunang bayaranna ayeuna nya sabab emang teu niat sih sebenarnya mah lain ku hayang-hayang teuing jadi YouTuber. Nya ieu mah iseng we atuh. Nah sabaheula nyeun YouTube sabab baheula urang kungsi gawe di warnet coy. Baheula keur kaluar SMA kan can boga gawe tah. Nah diajak ku baturan ngajaga warnet. Nah baheula teh urang teh warnet di daerah Cimahi Tengah di jalan terusan Cimahi Tengah ada deket Pasundan, PGRI Pasundan Cimahi didinya. Nah baheula orang warnet didinya. Nah baraya orang Cimahi, nah orang baheula didinya kungsi jadi tukang warnet. Masih inget tuh aya nu pernah ka warnet. Nah didinya baheula teh anyaran lulus sekolah kan can boga gawe jadi ngajagaan heula warnet di tahun 2008 teh lah. Jadi kan aya di warnet mah akses internetnya loba gitu kan, jadi operator warnet jaga sapopoe pasti ulina jeung internet gitu, ngajagaan anu ngawarnet gitu, terus ngajaga anu main game nya sapopoe bari urang oge nyaho internet. Baheula keur usum Facebook gitu nya, keur musim keur mimiti rame-rame Facebook. Tah baheula nyieun email gitu, kungsi nyieun email kan ti keur nyieun email ti Gmail. Tah kan eta nyambung ka mana-mana nya, bisa nyieun blog gitu. Tah orang baheula nyieun blog oge, nulis diajar coret-coret dina blog oge, YouTube. Pokona akun-akun sosmed jeung di internet teh baheula hampir kabeh nyieun pokona mah rek dipake rek kitu pokona nyieun. Tah termasuk oge YouTube. Tah tahun 2008 teh pokona upload lagi masih nu acan teu pararubuh gitu nya. Naon we misalkeun anu teu kahati ge di-upload. Kita ti saprak tahun 2014 di email tah ku Google Indonesia aya penawaran kerja sama YouTube. Nah tahun 2014 kakara di email cenah jadina teh geus meunang di monetize gitulah. Pokona mah aya penawaran di YouTube. Jadinya teh masih kene naonnya ngarep sebenarnya ada ditinggal tina peraturanana kan rada naon gitu asa sigana rada harese gitu, ari teu niat teu fokus mah. Baheula ngupload video dokumentasi naon gitu, resep lalaguan, resep heureuyan diupload nah itu. Tah 2017 2018 geus rada lumayan ya, geus rada rame gitunya YouTube teh. Mulai loba YouTuber anu aralus gitu. Tah hari urang mah masih kene iseng. Ya ieu mah sakali deui urang mah ketika ayeuna ge masih kene naonnya niat iseng-iseng ngumpul ieu mah ngisi kegiatan kuda aya sapopoe mah tuh ya alhamdulillah aya gawe gitu. Pokoknya hiji waktu iseng ngupload video diajar bahasa Sunda. Tah tina video eta lumayan rada loba nu nonton gitu nya, rada loba nu lalajo, loba nu komen. Tidinya rada rame, tidinya we rada diniatkeun cik orang sambungkeun deui ya nyieun video anu episode 2 gitu, part 2 part 3 lamun misalkeun aya atawa loba atau nu resep nu nonton gitu. Tadinya AdSense teh paling sabulan teh ngan ukur $1, $2 gitu nya, teu loba paling loba oge $5. Lamun ningali tina aturanana rada hese gitu, soalnya minimal
$100 kakara bisa diduitkeun gitu, bisa dicokot duitnya kakara bisa dicokot duitnya lamun geus $100. Nah ningali tina eta rada hese tah komo pas anyaran 2000 akhir 2017 nya aya peraturan si Google si non aya peraturan di akhir 2017 teh teu salah YouTube kudu 1000 subscriber jeung 4000 jam minimal. Tah tidinya rada hese deui atuh teu meunang deui tina bulanan ti YouTube teh saldo teh teu nambah-nambahan gitu nya. Da soalna nanti teh keur mah ngan ukur $1 $2 teu meunang deui atuh dila tah bulan Juni 2018 alhamdulillah subscriber geus aya 1000. Terus jam tayangna geus nepi 4000 jam. Nah, lumayan tah. Aya nambahan deui $0,38. Aduh, jauh kene wae. Pokona mah tidinya teh teu dipikiran lain penting mah nya orang ngupload video sugan we aya nonton gitu. Tah nepi ka akhirna di bulan November 2018 nepi ka $100. Alhamdulillah nepi ambang batas, nepi limit. Bulan Desember tanggal 2 hiji Desember kakara asup bisi aya nu penasaran ka dulur-dulur si aya nu hayang apal sabaraha sih gaji mimiti di YouTube di AdSense ngan saukurnya alhamdulillah $105,20. Eta gaji nu mimiti di YouTube-nya, mudah-mudahan kaharepna naik terus lumayan kerjaannya. Alhamdulillah ayeuna oge subscriberna channel urang ieu di budak pager geus aya 5.587. Misi anu can subscribe sok atuh nya mohon dukungan, mohon bantuannya, rojongan jeung dukungan ti dulur-dulur. Sok atuh di subscribe-nya, di-subscribe heula. Subscribe dibagikeun ka dulur-dulur ka pokona kakabehan lah sok bagikeun, di subscribe, ditonton gitunya sebagai bentuk dukungan dan partisipasi teman-teman semuanya gitu. Nah iya alhamdulillah Neng Yasin alhamdulillah toh sudah bisa di sayur kanah tah ayeuna urang sakulawarga ka kantor pos sugan masih aya nu mukanya keur coba nyairkeun eta gaji di mimiti di YouTube. Oke. Hayu. Ya, tadi orang geus di kantor pos. Di kantor pos teh jadi ya kusabab metode pembayaran Western Union. Jadi nyokot gajian di YouTube atau di Google nyata di Western Union atau di kantor pos biasana. Tah ternyata pas kes nepi kadinya nya bebeja wae rek nyokot kiriman ti Western Union terus kayak ngisi formulir. Nah sanggeus kitu nya dibikeun we formulirna ka petugas sanggeus muan sababaraha halida tah ieu bukti pembayaran anak. Najan masih saeutik tapi alhamdulillah gitu oge geus ngarasakeun gaji anu kahiji tina Google atau di YouTube-nya. Yang mudah-mudahan kahareupna mah bisa nambahan deui jadi motivasi, jadi penyemangat orang terutama YouTuber anu masih ngarintis tetap semangat, tetap berjuang, insya Allah aya hasilna gitu nya. Tah kamari kan 105,20 eta dikonversikeun kana rupiah jadi 1.520.000.
Ya masih seetik lah ya, itu masih batas minimal, tapi alhamdulillah lumayan bisa hasilkan segitu. Oke ya, segitu aja cari tanahnya. Mudah-mudahan sekali deh bisa jadi motivasi, jadi penyemangat orang untuk selalu berkarya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.